Al-luqatatu ari ieu eta luqatah mulung. Zahaba indit satilmidun hiji pelajar zata yaumin dina hiji poe ilamal abil kuroti ka lapangan sepak bola. Iz wajada ujug-ujug manggihan ieu tilmiz pitorikihi di jalanna ieu mal abil qurah haki batas sayyidatin kana dompet gede berenya sayyidah. Pihanu eta tetep dina ieu hakibah teh isruna ari 20 naonna rubiatan rupiahna. Pakhoda tu nyokot we si tilmiz nyandak mulung. Si tilmiz hakana eta hakibah walam ya'rif barina teu nyaho ieu tilmiz shahibataha kanu ngabogaan ieu hakibah. Patilmizu maka ari ieu pelajar eta yusama dingaranan ieu tilmiz al-multaqit kamultaqit artina anu narima mulung. Wal hakibatu jeung dingaranan hakibah teh al-multaqatota kana anu dipulung awil luqatota atau kana luqatah mulu pulungan. Wa akhduha jeung dingaranan nyokotna kana ieu hakibah al-iltiqata kana iltiqat narima mulung. Paluqatatu maka ari luqatah eta hiari ieu luqatah ma eta perkara wujida nu dipanggihan ieu ma min haqqin doin tina hak anu katoler-toler. Layaripu anu teu nyahoeun sal wajidu nu manggihanana sahibahu kana nu ngabogaan ieu ma. Warkanu akhdiha jeung ari pirang-pirang rukun nyokotna ieu luqatah eta salah satun aya 3. Hiji al-iltiqat mulung wa huwa jeung ari iltiqat teh akhdu malin doin eta nyokot harta anu katoler-toler. Wa yustahabu jeung disunahkeun naon akhdu nyokotna ieu mal lil wasiki pikeun anu kapercaya bi amanati kana amanahna ieu si wasiq. Kaduana al-multaqitu anu narima mulung. Asyartu jeung ari syaratna si multaqit eta yakunain kabuktian multaqit mukallafan eta nu ditaklif. Wal tawaqqata jeung lamun teh mamulung sasobiyu budak leutik awi majnun wa tanu gelo. Balal wali maka wajib ka si wali naon intizauhu nyabutna ieu si saha ieu naon ieu mal atanapi multaqat min yadi tina leungeunna ieu majnun atau wali atau sobi. Katiluna multaqat hartina teh nu dipulungna. Asyartu jeung ari syaratna ieu multaqat eta yakuna yin kabuktian ieu multaqat doian eta nu katoler-toler bisukutin ku sabab murag lagrag ogop pelatin atau ku sabab poho. Wa yakuna jeung yen kabuktian ieu multaqatna pisyariin eta di jalan auna wi masjidin atau saumpama masjid tempat umum. Amma idza wajada anapun di mana-mana manggihan si jalma atawa multaqit hu kana multaqat fi baiti rajulin di imah hiji lalaki fala yajuzu ta eta teu meunang naon akhduhu nyokotna ieu multaqat bal huwa balik ta ari ieu multaqat li sahibil baiti eta milik anu ngabogaan imah ini da'a lamun ngaku ya sahibul bait hu kana eta multaqat. Wajibu jeung wajib al multaqiti kanu mulung naon hibdul luqatati ngariksa luqatah pisundukin mahfudin dina peti anu diriksa lumari anu dijaga. Sumayu arifu tuluy nyalabarkeun ieu si multaqit ha kana eta luqatah muddat sanatin dina waktu sataun kamilatin sampurna wujuban barina wajib. Wa yazkuru jeung nyaritakeun multaqit pitarifi dina ta'rif dina nyalabarkeun ba'da awsafiha kana sebagian pirang-pirang sifatna luqatah. Walakin idza wajada tetepina di mana-mana manggihan sa multaqitu anu mulung asyarata sintatin kana 10 pirang-pirang sen masalan umpamana
Fala yajibu maka henteu wajib non atari punya labarkeunana sanatan wahidatan dina sataun. Bayakpi balik tak cukup ieu at-ta'rif fi muddatin dina waktu. Qad yaglibu anu nyata ngalindih naon adzanu sangkaan pia dina muddah ana sohibaha kana sanyana anu ngabogaan ieu luqotoh teh qad arodo eta nyata geus ngabalieur ieu sohib anha tina luqotoh. Anis piyaumin seperti setengah poe fil misali mazkur dina contoh nu dicaritakeun. Falam yajid tulit lamun teu manggihan si multaqit sohibaha kanu ngabogaan luqotoh ba'da tarif ya dina sabada nyalabarkeun luqotoh. Ya juzu tah meunang la usipikeun si multaqit naon aya tamalaka yen ngamilik multaqit tah kana luqotoh. Ain tamalaka tu lamun teu ngamilik si multaqit tah kana luqotoh. Sumadzaharatu zahir aya sa sohibu anu ngabogaan luqotoh yajibu maka wajib alaika si multaqit naon radduha ngabalikeun luqotoh ilahi ka eta si sohibuha. Al wasiatu ari eta babasiat asoba ngeunaan rajulan ka hiji lalaki naon marodun gering syadidun anu banget hatta khofa sehingga rempan sieun ieu rajul minal mauti tina maut. Padahal tuluy ngagerwan ieu rajul teh jami'a auladi kasakabe pirang-pirang budakna ieu rajul qailan barina anu ngucap ya auladi alaikum in mutu antaksimu ma taraktu minal amwal biasa bima katabahullahu fil Qur'anil Karim wa antutu sulasa lil aitam. Ya auladi hai anak-anak kuring alaikum wajib ka ranjeun kabeh in mutu lamun teu kuring maut lamun maut kuring antaksimu arien ngabagikeun aranjeun kabeh makana perkara taraktu anu ninggalkeun kuring hukana emma minal amwali tina pirang-pirang harta biasa bimaku hitungan perkara kataba anu tos mastikeun ngawajibkeun hukana emma saha Allah Gusti Allah fil Qur'ani dina Al-Qur'an Al-Karimi anu mulia wantu tu jeung yen kudu mikeun aranjeun kabeh sulusaha kana sapertiluna itu amwal lil aitami pikeun pirang-pirang budak yatim. Nah parajulu maka ari lalaki eta yusama dingarana ieu rajul musian kana musi anu wasiat wal aitamu jeung dingaranan pirang-pirang anu yatim muson lahum kana nu diwasiatanana wasulusul amwali jeung dingaranan saperti lu pirang-pirang harta teh muson bih kana muson bih artina nu diwasiatkeunana wadzalikal qaulu jeung ari eta caritaan wasiatan dingaran wadzalikal qaulu jeung dingaranan eta caritaan wasiatan kana wasiat. Fal wasiatu maka ari wasiat hiya eta ari tu wasiat eta ahdun khosun perjanjian khosun anu tangtu yudopu anu disarandekeun ieu ahdun ilama kana perkara ba'da mauti anu tetep dina sabada maut. Warkan wah jeung ari pirang-pirang rukun wasiat eta arbaatun aya opat hiji musin hartina anu ngawasiatkeun wa istaratu jeung disyaratkeun fi dina musin naon taklifun kataklif waktiarun jeung pilih-pilih teu dipaksa. Kaduana musonlah anu diwasiatanana wa istaratu jeung disyaratkeun fi dina musonlah naon adamul masiyati eueuhna kamaksiatan wa kaunuhu jeung kabuktian ieu musonlah maluman eta nu dikanyahokeun. Katilu muson be anu diwasiatkeunana barang atau sesuatu nu diwasiatkeunana wa istaratu jeung disyaratkeun fi dina muson be naon kaunu kabuktian muson be eta mubah anu dimeunangkeun. Yakbalu anu narima ieu muson be atas sarupa kana ditasarrufkeun fi dina muson dina eta mubah. Kaopatna sigotun segat kaosa itu lahu bikadza bada mauti seperti contoh lapad aosa itu ngawasiatkeun kuring lahu pikeun si anu pikeun si Zaid misalna bikadza kana saanu bada mauti dina sabada maut kuring. Nah wa hukmul wasiatu jeung ari hukum wa hukmul wasiati jeung ari hukum wasiat eta sunnatun sunnat. Kala ngadawuh Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ma haqqum ri'in muslimin teu aya hak hiji jalma muslimin anu Islam lahu anu eta tetep pikeun ieu muslim syai'un ari hiji perkara yuridu anu ngamaksud ya imriin muslimin tepi dina ieu syai' yabitu
Meting itu Simrin lailataini dina dua peuting ila wasiatuhu kajaba ari wasiatna itu Simrin eta maktubatun dituliskeun indau disandingeun ieu si Imriin wallahu a'lam bishawab.